Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dina pangajaran bahasa Sunda, materi paguneman. Naon paguneman teh? Paguneman teh nyaeta basajana nama sederhana nama nyaeta sami jeung ngobrol atanapi ngawangkong. Ngawangkong anu dilakukan dua orang atau leuwih sifatna dua arah janten teu saarah. Dua arah teh maksudna kumaha? Janten palaku dina paguneman tiasa ngalakukeun sapertos anu dilakukeun ku lawan paguneman atanapi rencang dina paguneman. Upama layana naros nya urang tiasa ngajawab, oke tiasa naros. Upami dina paguneman layan urang teh ngadugikeun berita atanapi informasi nya urang oge tiasa narima informasi oge tiasa ngadugikeun informasi. Salajengna upami dina paguneman aya parentah, nah urang tiasa ngalakukeun atanapi oge urang tiasa marentah. Nah disebutna ieu interaksi teh ya, komunikasi teh disebutna komunikasi dua arah. Artosna layan anu diajak ngobrol jeung urang sami gaduh hak kanggo ngalakukeun naon anu dilakukeun ku urang gitu. Nanging aya sababaraha hal anu kedah diperhatoskeun dina waktos paguneman nu matak dijantenkeun hiji pangajaran dina basa Sunda teh kumargi kalintang pentingna ieu paguneman teh dicangking ku hideuk, utamina sangkan obrolan atanapi wangkongan teh luyu jeung anu dipikaharep, luyu jeung anu dipikahoyong ku urang. Hal-hal naon wae anu kedah diperatoskeun teh. Nu kahiji paguneman teh tinangtos ngagunakeun bahasa. Nu kadua paguneman teh tinangtos dina hiji waktu anu tangtu. Dina hiji waktu anu tangtu tiasa wae ari tempatna mah di jalan, di mobil, di kelas, di bumi sewang-sewangan gitu. Nah, aya dua jenis paguneman. Nu kahiji aya paguneman resmi, sareng nu kaduana aya paguneman nu teu resmi. Nu sebat resmi teh naon? Nyaeta eta paguneman diayakeun kalayan tujuan anu tangtu. Nah, hartosna sangkan urang eta paguneman teh ngahasilkeun hiji hal nu luyu jeung anu ku urang dipikaharep tinantos eta paguneman kedah diperhatoskeun naon bahasana lajeng naon wae nu kudu diobrolkeunana naon wae anu kedah didugikeun gitu. Lajeng anu kadua aya paguneman anu teu resmi. Tah paguneman anu teu resmi mah paguneman anu lumangsung kitu wae tiasa dadakan, tiasa diparengkeun kanggo ngobrol gitu. Nu kumaha anu teu resmi? Nu teu resmi mah sapertos jeung babaturan, sareng rerencangan gitu. Salajengna tiasa oge ngobrol sareng indung bapa hidup di bumi sewang-sewangan. Lajang anu resmi nu sapertos kumaha nya anu resmi mah nu tadi teh anu didamel momenna atanapi situasina di sadiakeun atanapi ngahaja disusun supados ngahasilkeun hiji hal anu luyu jeung anu dipimaksud. Tuh. Lajeng tadi nu patali sinareng hal anu kudu diperhatikeun kahiji basa. Basa dina ieu hal tangtos bahasa Sunda. Basa naon nu kedah digunakeun nalika urang paguneman, utamana panginten dina situasi resmi. Dina situasi resmi biasana paguneman digunakeun tinangtos langkung museur kana basa hormat. Naon sababna? Sabab pikeun ngahormat hadirin anu hadir dina waktu sarita. Misalkan upami dina sawala tinangtos bahasa anu digunakeunana teh bahasa hormat. Ya, bahasa hormat teh bahasa anu kumaha nya? Bahasa anu ngajenan ka batur oge ngajenan ka diri urang anu nyarios.
eta bahasa hormat. Margi tujuan ragam bahasa hormatannya eta pikeun si dihargaan si diajenan kepada manusia gitu. Sok biasa lah dina obrolan dina sawala ragam bahasa hormat artosna nempatkeun bahasa keur diri sorangan anu kumaha bahasa kanggo batur nu layan non layan paguneman jeung urang sapertos kumaha eta ragam bahasa hormat. Salajengna aya oge nyebatkeun ragam bahasa hormat nya eta bahasa lemes. Sok sanaos dina situasi nu tangtu dina paguneman resmi oge sok aya nu ngagunakeun bahasa ilmiah anu deket-deket ngaharip-harip kana bahasa loma. Tapi teu sadayana bahasa ilmiah teh bahasa loma. Kartos komite kartos uwihan deui kan videona. Lajeng anu kadua bahas naon paguneman nu resmi. Paguneman nu resmi mah tangtos bahasana oge bahasa kumaha urang. Ya kumaha urang teh kumaha kahayang anu paguneman. Biasana dina paguneman ieu mah nya bahasana teh acolok-acolokan. Kadang hormat, kadang teu hormat, upami dilakukan ku jeung rerencangan atawa napi jeung babaturan mah. Nya, tapi secara umum paguneman anu resmi ieu ngagunakeun bahasa loma. Naon bahasa loma teh? Nya eta bahasa anu geus biasa digunakeun. Bahasa digunakeun pikeun jalma anu geus akrab jeung urang. Eta bahasa loma digunakeun dina paguneman anu teu resmi. Nu kadua selain ti bahasa nu kadua nyaeta sora. Tinangtos dina paguneman resmi mah sora teh kedah jelas pisan. Naon sababna sabab didangukeun ku umum ku pamilon dina paguneman. Sedangkan dina nu resmi mah sora teh teu penting-penting teuing, nu penting mah urang biasana ngarti kana jalan obrolan. Lajeng hal nu diperhatikan oge dina paguneman teh nyaeta sikap. Tinangtos upami dina paguneman resmi mah sikap teh kedah nandakeun sopan, ngajenan. Tadi teh tujuan umum tina paguneman tangtos kedah ngajenan. Dina paguneman resmi nah urang teu kudu sopan tangtos kedah sopan. Gitu. Nyaon deui nu kahiji bahasa, nu kadua sora, nu katilu sikap, nya nu kaopat urang kedah merhatikeun tema umumna tapi khususna dina paguneman anu resmi. Margi tadi teh gaduh tujuan anu tentu. Ulah dugi ka kongres ngawangkong teu beres padahal ieu paguneman teh diayakeun kalayan tujuan anu tangtu. Sedangkan dina paguneman resmi biasana temana acolok-acolokan. Naon we nu ka pikir, naon we anu ka sebut tangtos diobrolkeun diwangtongkeun. Tah eta paguneman dina resmi sareng teu resmi. Kumaha ka hartos? Nya upami teh ka hartos biasa hidup ngechat atau napi naros secara langsung dina WA grup atau napi dina classroom. Semangga ditaroskeun bae naon anu teu kahartos, naon bae anu teu kirang babaran atau napi penjelasan. Upami ningali dina tempatna sareng kegunaanana biasana paguneman teh aya sababaraha aya sababaraha hiji seueur malahan. Di antawisan nu kahiji aya kumaha urang paguneman upama urang nanya. Kumaha nanya teh? Salajengna kumaha paguneman nalika urang ngawanohkeun diri. Nah, kanggo siswa-siswi mah tinangtos peryogi pisan. Komo upami kanggo kelas 7. Ieu paguneman ngawanohkeun diri teh kalintang dianggo pisan. Margi nya munggaran teh awal teh kanggo siliwanohkeun diri, silih kenal, saling tahu nya. Ya,
Salajengna paguneman deui, paguneman nu penting diajarkeun kanggo hidup nyaeta pamitan. Kumaha nalika urang pamitan, nalika urang nyuhunkeun pamit sinareng kumaha urang ngawaler pamit anu pamitan. Salajengna aya nu menta idin. Nah, sami sareng anu pamitan tadi. Kumaha nalika urang bade idin atanapi widi karerencangan atanapi kasaluhureun atanapi anu dipihormat ku urang. Salajengna nganuhunkeun peryogi pisan nya. Nah, di antawisna kunaon peryogi jeung nganuhunkeun teh di antawisna kumargi saur sakawol ceuk sakawol cenah mah budaya terima kasih atanapi nganuhunkeun teh terus rada luntur di urang teh. Tah kitu tah nu kedah dimindeng di anggo teh atanapi diprakkeun teh nyaeta budaya izin sareng budaya hatur nuhun. Tah makakan dina paguneman ieu aya sabaraha contoh kumaha carana nyuhunkeun idin atanapi widi sareng kumaha carana nganuhunkeun dina basa Sunda. Anu pamungkas tah ieu nu pamungkas dina paguneman biasana urang upama bade menta hampura. Kadang kumahanya menta hampurana, kumahanya bahasana tah kadang gitu kan sok esek. Tadi dina bahasa Sunda aya disayogikeun kanggo paguneman kumaha urang nalika menta hampura. Kitu. Kumaha cenah nu kahiji? Nu kahiji kumaha upami urang naros atanapi nanya. Contona naros dina naon wae bahasana biasana upami naros. Kunaon, naon deui? Dupi. Nah, biasana eta nya. Biasana kecap awalna eta. Contoh upami urang patepang munggaran tadi. Tepang munggaran tapi tepang pertama nu kahiji. Berarti nu ditaroskeun kumaha damang. Nah, jadi nganggo kumaha. Salajengna contoh nu kaduana upami naroskeun nami kumaha? Dupi kakasih teh saha? Upami nyarios ka saluhureun kana dihormat. Nah, atanapi karerencangan anu ditaros dupi nami teh saha? Janten dupi teh naon artina dupi teh? Dupi teh ari ngaran teh saha. Nah, biasana ari. Nah, bahasa nu nembe mah ari ngaran teh saha. Nah, bahasa nu eta mah biasana digunakeun ti saluhureun ka sahandapeun. Biasana anu gaduh kahormatan nu leuwih luhur jeung urang anu basajan bae nu biasa-biasa wae. Ari ngaran teh saha biasana kitu narosna. Tah upami urang mah naros ka saluhureun atanapi nu nembe pendak sabab urang ati-ati maka narosna nganggo bahasa hormat. Dupi jenengan teh saha atanapi dupi nami teh saha. Aya deui anu rada aheng tos langki dianggo kumaha? Dupi kakasih teh saha. Nah, kalan-kalan sok lepat anu ngawaler kakasih teh cenah kabogor sanes. Harusna kakasih teh nyaeta nu asih di diri urang, nu napel di diri urang nu pangmana nyaeta ngaran. Eta naroskeun ngaran. Salajengna naon deui cenah patarosanana? Kanggo urang nanya. Upami telepat mah. Nah, contohna ya, upami telepat mah ieu teh sareng Junednya. Nah, upami urang naon ingat-ingat poho naroskeun di jalma. Misalkan tos lami tepang terus petepang deui tapi aya beda misalkan kitu dina jenisna. Nah, ieu teh Juned itu lain tah urang nu naros teh upami telepat ieu teh Juned teh nya. Nah, sapertos kitu narosna. Salajengna aya patarosan kanggo naroskeun di lembur biasana jeung rerencangan sok urang silih chattingan atanapi teleponan atanapi WA-an nya gitu. Terus naros ka rerencangan pan biasana gunakeun bahasa loma nya jeung rerencangan ngobrolna. Kumaha di lembur nuju usum naon atawa keur usum naon tah eta sareng rerencangan. Salajengna manawi uninga dupi gedong kesenian akhir teh palih mana? Tah eta naros tempat anak di lokasi. Urang misalkan menuju ka tempat terus urang terus di jalan,
punten ngiring tumaros dupi gedung kesenian akhir teh di palih mana tangtos di awalna nganggo heula hormat anu langking utami nyata punten ngawalkeun bade ngiring tumaros dupi gedung kesenian akhir teh palih mana tah eta naros supami satengahing jalan tah eta nanya salajengna aya ngawanohkeun diri kumaha biasana ngawanohkeun diri atanapi memperkenalkan diri biasana di kawitan ku salam terus sampurasun nya terus wilujeng enjing tah eta teh tata krama anu nandakeun urang teh open atanapi terbuka lah nya atanapi perhatosan kanu sanes kumaha mimitina biasana naon nu didugikeun ku urang nami nya ya nami seperti nami contohna nepangkeun wasta sim kuring tah ieu nu sok kadang pahili atanapi paliron wasta pasti kadituna raosna atanapi pasna loyogna jeung sim kuring upami nami loyogna jeung abdi sanes sim kuring nah, upami nganggo wasta berarti dina kegiatan anu umum atanapi nu resmi nepangkeun wasta sim kuring pun Dede Ruska itu contohnya tapi nepangkeun wasta sim kuring pun Junaidi salajengna kumaha upami nganggo nami nepangkeun nami abdi pun kunaon bet kanggo pun fungsi pun teh kanggo sagalanan urang kedah ngartos pun teh nyaeta kanggo nunjukkeun milik pribadi atanapi hubungan jeung urang khusus keur jalmi nya teu tiasa tah anu sanes ieu pun ucing teu tiasa tapi ucing mah ucing we ucing abdi ataupun ucing kuring gitu nya tapi upami nyerat ka bapak ibu upami nyebatkeun anak ka bapak ka ibu atanapi ka uwa jeung sajabana maka nyebatkeun anak milik urang hirup jalma tangtos ngagunakeun pun biang kanggo ibu pun bapak kanggo ramahna terus pun uwa pun mamang jeung sajabana pun nya pun guru nya gitu. Nah eta kanggo fungsi pun dina kalimat ya salajengna tepangkeun nami abdi pun saha tadi teh nya terus rupina mah lali apan abdi teh dina teh ya atanapi rupina mah salira teh lali nya apan abdi teh dirus teh ya tah sapertos kitu tah eta dina ngawanohkeun diri seueur nya ngawanohkeun diri tinggal bisa nami terus naon deui biasana nami mun kelas nganggo kelas mana teras aya pituin ti mana naon pituin teh nya asli urang teh keturunan mana lajeng aya padumukan abdi di mana naon padumukan teh nya tempat anu tangtu luyu atanapi sesuai jeung KTP lajeng aya padumukan anu sementawis atanapi sementara nah biasana eta mah nyebatkeun teh panganjrekan jadi anjrek sementawis nah gitu lajeng naon deui biasana diwanohkeun dina wawanohan tadi tos pagunaman ageman teh agama lajeng putra kasabaraha ti sabaraha sadulur atanapi ti sabaraha saderek lajeng upami nyebatkeun status komisi somanya naon status biasa nyebatkeun pakasaban biasa nyebatkeun status nya statusna nya pelajar tau upami kanggo tos urang tos damel berarti nyebatkeun pakasaban abdi naon pakasaban teh pekerjaan gitu naon deui dina wawanohan cekap nah cekap heula nya sakitunya yang hidup cobian dipayun peunun kelas kanggo wawanohan tah ieu diantawisna wawanohan biasana sok dianggo anu munggaran nya upami urang tepang di kelas secara langsung sok langsung wawanohan di pasihan kesempatan kanggo ngawanohkeun diri dipayun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lajeng enjing sampurasun tepangkeun biasana kitu nya bisa ngawanohkeun diri salajengna dina pagunaman salajengna nyaeta pagunaman pamitan biasana kumaha upami pamitan tadi tetep bilih urang ngawagel
tetep tata kramana nalika urang bade pamitan dikawitan ku bahasa hapunten ngawaga eta bahasa anu bijaksana sareng sopan. Punten ngawaga ibu permios abdi bade wangsul. Nah eta naon artosna? Ibu maaf saya mau pulang duluan, jadi bade wangsul di payun gitu nya. Bu permios abdi bade wangsul di payun. Nah eta kanggo pamitan bade mulih bade uwih nya. Salajengna aya oge nu kanggo uwih teh sapertosieun ningali kaayaan. Contohna kumargi parantos sonten abdi bade wangsul ti payun nya. Nah, misalkan eta mah jeung rerencangan atanapi anu rada akrab gitu nya. Biasa wae anu ngagunakeun bahasa lomana sabab geus sore euy urang rek balik we ti heula. Benten sareng anu tadinya ragam bahasa hormat sareng anu bahasa akrab atanapi bahasa lomana. Salajengna aya deui permios wae kasadayana assalamualaikum. Sakitu ge cekap. Permios wae kasadayana assalamualaikum. Kitu ge cekap. Lajeng mun jeung babaturan hampurannya urang rek balik ti heula aya perlu ya. Nah, kitu teh eta jeung rerencangan. Hampurannya urang rek balik ti heula aya perlu ya. Eta jeung rerencangan sapertos. Salajengna upami leres-leres si jalmi teh nu hormat bisa ka guru atau napi ka saha misalnya tu geden nya tokoh-tokoh jeung atau napi guru ngaos urang gitu. Manawi kawidian abdi bade mios ti payun. Naon mios teh? Mios teh nyaeta bahasa indit keur urang mios. Upami datang dongkap, abdi bade dongkap ka bumi na si bapak anu. Si bapak anu sumping karorompok. Nah, tadi mah bumi mah kanggo sanes. Terus dongkap kanggo urang. Terus bumi kanggo sanes. Lajeng rorompok kanggo urang. Sumping kanggo sanes. Terus dongkap kanggo urang. Terus naon deui? Mulih kanggo sanes. Terus yep, mun mulih naon? Mios tapi naon mun mulih wangsul jinten ya. Eta kanggo pamitan. Salajengna aya kanggo nyuhunkeun widi atanapi idin. Contona bu permios bade ka pengker. Eta biasa dilakukan di kelas. Tah biasana kumaha sok didugikeun di kelas sapertos kitu. Janten kalintang pentingna tata krama di kelas. Jadi saat kanona naon biasana pemilik kelas panosna ngawanohkeun diri lajeng hidup di piwarang di pasihan pangawruh ngeunaan tata krama di kelas. Kumaha carana urang nyuntun widi bade ka pengker? Pengker ka mana? Nya ka pengker teh bahasa umum kangawakilan kanggo urang bade ka cai. Kumargi supados sopan lah. Supados sopan nya nyebatna bahasana nyata bade ka pengker. Pandi pengker teh aya cai, aya naon segala rupa lah. Lajeng aya deui contohna sapertos kieu. Abdi nedawidi enjing moal tiasa ka sakola. Tuh, biasana urang pan sok wartosnya. Boh ibuna, boh ramana, atanapi hidup nyalira wartos ka ibu. Punten abdi nedawidi enjing moal tiasa lebet ka sakola. Tah, sapertos. Lajengna isukan urang moal milu euy rek idin we nya sakali mah. Nah eta mah jeung rerencangan. Jadi upami jeung rerencangan mah biasana bahasana nya bahasa loka. Salajengna aya contoh salajengna nyaeta nyuhunkeun waktos saminggu deui margi teu acan rengse dibacana. Biasana urang upami nambut buku atau nambut segala hapunten nyuhun waktosnya saminggu deui we teu acan rengse atanapi teu acan aya artosna. Upami bade ngawangsulkeun samtan saperti itu. Nah eta tata krama nyuhunkeun izin. Salajengna aya nganuhunkeun
Nah iya budaya nganuhunkeun anu atas sada lunturnya. Enten urang tos nganuhun segala hal oge, tos ngaliwat ka mana wae oge, upami eta aya jalma anu pribumina tanapi somahna. Nah, tadi teh aya punten, terus aya hatur nuhun gitu. Nya kedah dibiasakeun. Contoh upami nganuhunkeun ka bapak. Bapak atur nuhun. Atur nuhun pisan kana kasayaanana. Jadi upami tos dibantos ku sahabat oge, boh di sekolah tenapi di lingkungan hidup boleh nganggo naon bahasa nganuhun. Bapak atur nuhun tina sagala rupi bantosanana. Atur nuhun pisan. Nah, eta kanggo nganuhunkeun. Salajengna upami ka ibu guru kumaha? Ibu nuhun abdi dipasihan nambut buku. Atur nuhun pisan ibu abdi tos dipasihan nambut buku. Nah, eta nganuhunkeun. Salajengna mumun tos katampi kasayanana sareng kintunanana atur nuhun pisan upami urang tos di kintun hiji barang atau naon bae oge. Biasana kan tos katampi barangna atur nuhun nya, tos katampi ieu. Nah, itu nganuhunkeun. Biasakeun atur nuhun pisan. Salajengna nu kaopat nuhun tos dipasihan nambut. Tangtos anggalna diwangsulkeun deui. Nah, upami jeung rarencangan atanapi jeung saha bae anu biasa sok pa injem-injem bukunya gitu atanapi pa injem-injem naon? Injem-injem catetan nya. Misalnya urang kumaha kita di sakola teh jeung nu kamarina tah ayeuna urang nyimpen buku atanapi nambut buku ka rarencangan. Atur nuhun tos dipasihan nambut. Tangtos anggalna diwangsulkeun deui nya kitu. Eta nganuhunkeun jeung area-area deui nya. Ka hidup biasa nganuhunkeun naon bae oge biasa. Salajengna menta hampura tah ieu menta hampura hal anu kudu urang sok kudu biasa dilakukeun. Rek boga dosa, rek teu boga dosa biasakeun menta hampura. Kunaon lamun urang teu boga dosa ngabiasakeun menta hampura? Sabab nalika urang boga dosa sok biasana sok rada berat. Nya berat keur menta hampura. Ya makana lamun teu boga dosa kan asa teu pati sabaraha bebanna. Tah dilatih. Hampura kakarek bisa panggih jeung urang ayeuna. Gitu. Hampura kakarek dikirim pulsana tah eta lamun jeung rarencangan. Kumaha jeung nusan es? Upami urang gaduh dosa. Hapunten, abdi rumaos lepat gaduh dosa, hayong dihapunten nya. Nah, sapertos kitu eta hampura. Salajengna ulah kirang-kirang hapunten, rumaos, abdi teh hilap. Tah eta lamun urang tos ngalakukeun bener-bener ngalakukeun kasalahan. Salajengna hampura we atuh da teu kahaja. Nah, lamun jeung rarencangan hampura we atuh da teu kahaja misalkan gitu kan maksanya. Tapi ieu mah lamun teu maksanya kesadaran diri urang hampura we atuh da teu kahaja. Tah beda kan lentong sareng pasemonang. Sapertos kitu. Ajeng lamun urang tos ngalakukeun hiji hal terus memang sakitu buktosna nya urang menta hampura oge bisi batur kahayang nama ka mana ari urang bisa nyageutkeun ngan sakitu-kituna tanapi ngabuktikeun ngan sakitu-kituna. Nya urang kudu nyuwunkeun hapunten tanapi menta hampura. Hapunten ungsak kieu buktosna pilih seueur kakiranganana sapertos kitu. Nah, eta dina upami urang nyuwunkeun hapunten karena kesadaran diri kemampuan urang. Aduh ngadon lat poho ieu teh kumahanya hampuranya buku teh kabawa jeung baturan. Aduh poho pisan hampuranya. Nah biasana kitu jeung rarencangan. Naon bae lah eta mah hal nama tanapi jejerna nama. Penting mah bahasa-bahasa nu digunakeun sikep sareng lentongna kada diperhatoskeun dina pagunaman. Intina mah eta dina pangajaran pagunaman teh. Nya, naon tadi urang wihan deui dina pangajaran pagunaman? Nu kahiji bahasana keur dipartoskeun nya. Bahasa kasalureun atanapi jeung sapantara atanapi bahasa loma. Salajengna sora atanapi jeung lentongna nya kada jelas artikulasina, nada bicara nabi kada jelas, lentong. Lentong teh nada bicara. Salajengna sikap nalika urang hapunten bu, punten bu,
Hapunten Bu, nah kan benten kan nya eta sikapna jeung sora jeung pasemon jeung segala rupana. Tah eta hal-hal anu diperhatikeun. Jeung jadi hal anu kudu diperhatikeun teh naon? Tema utamana dina bahasa dina pagunaman resmi. Tema pagunamanna kudu diperatoskeun supaya naon nu dipiharep ku urang luyu jeung anu diobrolkeun ku urang ataupun diwangkongkeun ku urang. Ulah dugi ka mancawura atawa nepi ka mana mendi nyaritana padahal urang teh magunamakeun atawa nyawalakeun ngeunaan kumaha carana sangkan sakola urang bersih ieu mah mengkol ka mana, mengkol kana kebutuhan di bumi, mengkol kana masalah pribadi antar individu. Tah eta kada diperhatoskeun. Dipahing pisan biasana dina hal anu umum ngadugikeun masalah konflik pribadi. Ya, seperti itu. Iwal upami memang nu diobrolkeunana konflik pribadi dan kedah diguas konflik pribadi. Nah, itu kalayan sopan atau nabi saling sadar. Eta tema nu kedah diperatoskeun ku pamungkas. Sakitu kanggo laungan dinten ayeuna tepang deui dina laungan anu saterasna wilujeng maham kana pagunaman, wilujeng diajar hidup putrat-putrat, wilujeng ngalaksanakeun prak di bumina sewang-sewangan. Bahasa nu sakedik hidup, ilmu nu sakedik nu didugikeun bakal manfaat upami diprakeun digunakeun di dina kahirupan. Ulah hilap kesian presensina hanya absensina dina Google Form salajengna diwaler upami aya patarosan dikintunkeun ya. Entos. Oke, mun aya nu ditaroskeun tiasa ngechat atau napi nga-WA. Sakitu. Aya nu ditaroskeun cekap. Tadi teh upami aya nu ditaroskeun mangga kantun dikintun bae. Atur nuhun kana sagala rupi peratosanana. Mudah-mudahan orang pada sehat sareng tiasa ditepangkeun di kelas anu nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.